kullu ma'asika ya wa kagibatin auna wilalika bitilatika sholat. Kullul ma'asi ari sakabeh pirang-pirang dosa, contohna dosa teh karya seperti dosa ria, hayang katilei, hayang katingali, hayang kasebutkeun hebat, hayang kasebutkeun mulia, hayang kasebutkeun getol, wa kagibatin jeung saperti ngupat nyaritakeun kagorengan batur. Auna widalika atawa jeung bangsana teh eta teh pan bihtilatika ku sabab campur baurna anjeun jeung jelema hasola nyaeta anu hasil. Jadi sakabeh maksiat di dieu contohna nyaeta seperti dosa ria, seperti dosa ngupat, jeung seperti dosa takabur, dosa ujub, dosa hasud, eta kabehanana oge penyebabna teh adalah tina campur gaul. Kabehanana oge. Jadi lamun henteu karana campur gaul, ari hayang katingali usaha aya eueuh batur. Da hayang sok aya namun tak katingali ku papada di lingkungan di tempat anu aya batur, mun eueuh batur nyariak usaha. Jadi penyebab ria teh betul cek urang, betul ayeuna kina aditnya. Jadi moal aya ria lamun eueuh nu ningali, moal aya ria lamun eueuh batur. Jadi salah satu penyelamat teh nyorangan gitu ayeuna, nyorangan kagibatin bisa ngomongkeun batur teu jeung jelema teu jeung batur. Dek ngobrol jeung saha, dek nyaritakeun ayeuna kagorengan batur jeung saha, aya eueuh mah. Nah, maka salah satu penyebab bisa urang terjerumus kana gibah teh eta teh tina aya batur, tita campur gaul jeung loba deui tadi. Penyebabna nyaeta terjerumus kana dosa-dosa anu tadi teh eta teh sebab campur gaul, tegasna nyaeta campur baur jeung papada. Maka ujilah itu lebih baik, lebih unggul. Sakitu lah. Sakitu. Ayeuna tina efek eta, tina hikmah eta, tina faedah enan ge deuk dikumahakeun jadi ayeuna mun tawakkul ayeuna urang. Nyata ketimbang kitu di mana-mana riungan kahadean campur bareng-bareng rejeng-rejeng sama-sama di mana-mana eueuh kahadeanana, eueuh ibadahna eta mah ukur ngobrol ngaler ngidul, ukur ayeuna mun ngawadul, ukur ngadongeng geus balik. Da ayeuna mun tadi imah oge aya keneh bacakeun Quran, da di imah oge aya pigawieun salat, da di imah oge aya pigawieun wiridan. Gitu balik kayaknya saya balik ayeuna mun deuk sare lain we eta deuk ayeuna pindah kanu manfaat, pindah kanu aya gunana, pindah kanu aya ibadahna. Nyingkahan itu teh apa orang mah di ditu aya doraka meusing aya nikah oge anggar meusing jeung urang imah gitu. Kita kan geus atur-atur ayeuna persoalan paling setidakna ngurangan atuh teu bisa lepas bisa aya mah. Tangke teh urang teh moal bisa ngabedakeun mana omongan nu aya manfaat, mana omongan nu aya manfaat. Mana ayeuna obrolan anu ibadah, mana obrolan anu ibadah. Mana anu dina riungan eta anu aya ibadahan, mana moal bisa ngabedakeun. Mun urang silaturahmi hiji we, efek teh geus darna mah silaturahmi. Bincang kai itu bincang kai nu tadi mah ayeuna judul utamana mah leungit teh nu puguh mah naon oh gitu nyaona teh ayeuna mun teh eta we judul silaturahmi lamun urang ayeuna mun teh makana ngalongok aya nu geuring nyaona teh ngalongok nu geuring padahal ari
efek nama tina ngamuk kageureun teh naon tah kali teh nama eta. Jadi seperti anu geus didawuhkeun dina hadis nyikapi kana satu kegiatan mah ulah ditingali permulaan, ulah ditingali pertamana, ulah ditingali dimimiti, tapi tingali teh nyata dina ujung. Ida aradta antaf ala sayan fatadabbar akibatahu. Di mana-mana maneh dek ngalakukeun sesuatu teh lain ditingali eta na wungkul, tapi fatadabbar akibatahu, pikiran ujungna kumaha. Ternyata ujung-ujung lain atawa lamun deukeuna kana eta siap antusiasi, siap urang antusias. Oh da tadi nage urang teh dek silaturahmi tapi ieu manggeuni pidorakaeun atau sasakitu we. Ari aya namun sama aya antusiasme niat teh eta diperhitungkeun akibatna, diperhitungkeun ujungna. Anu tadina niatna ibadah ujung-ujungna jadi neraka Pak. Saya namun tebenrong gitu. Tingali ujungna. Matak para ulama cigah teu pati getol kana padilah teh lain aya namun teh hakikatna teu ibadah, justru nya eta mencari anu lebih tina amal eta. Justru mencari anu lebih ganjaranana oge anu aman, anu bersih nyata daripada ibadah eta. Gitu tepatos aya namun sama katingal lahiriah getol kana padilah teh gitu. Ulama-ulama anu Arabik mah nyata ditinggalna kana akibat, ditinggalna kana akibat. Tinggal ayeuna kasabaraha kadalapan wasiat nyata kadalapan katujuh gitu ya. Kadalapan. Kasalapan. Tadi kadalapan ujlah. Ayeuna kasalapan berarti terakhir. Wa min hajeng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang wasiat anu salapan hibdul awqati ari ngaraksa ngajaga pirang-pirang waktu. Jadi tina sebahagian perjalanan para wali teh lamun kurang rek diajar terjun antuk karena perjalanan para wali. Para wali teh tukang ngahemat kana waktu. Jadi ngahemat kana waktu teh jadi waktu-waktu teh teu aya nu mubadir. Jadi waktuna teu aya waktu anu sia-sia eta teh hifdzul awqat. Jadi waktu-waktuna penuh nyaeta ku ibadah seluruh waktuna. Teu aya waktu anu mubadir, teu aya waktu anu kabuang, teu aya waktu anu kasia-sia. Atuh meureunna ayeuna taratuan, atuh meureun tara leueut, atuh meureun tara kulem nu ahli ibadah ieu teh henteu keur dibejakeun hareup. Wasrif ila ta'ati wa taqabbalahu bukan waktan sudah mutasahila wasi kudu ngagunakeun anjeun, kudu nasorupkeun anjeun, kudu ngolahkeun anjeun ila taati kana pirang-pirang taat babakti ka Allah. Waktaka olahkeun waktu anjeun, ngolahkeun waktaka kana waktu anjeun kullahu seluruhna waktu, seluruhna mun sapoe teh mah 24 jam. La tatrukan ulah ninggalkeun anu sanyana anjeun waktan kana satu waktu sudah bari tersia-sia, bari cuma-cuma sia-sia. Mutasahilan jeung deui bari ngagampang ngenteng-ngenteng kana waktu eta. Hartina wajib ka urang ngagunakeun waktu seluruhna dipake ibadah ka Gusti Allah, jeung kudu nyata ninggalkeun nyiak-nyiakeun waktu seperti wa antatu kabulal kalam dipake ngobrol teu puguh, bahasa urang nama ngobrol nu teu guna teh, nu teu puguh, nu teu aya manfaatna.
Nah, ari aya manfaatna mah pek wae walaupun manfaatna manfaat dunia engke tina dunyana engke aya manfaat ya obrolan teh obrolan ti dunyaeun pan aya tukang dagang teh ti dunyaeun teh atuh ulah ngobrol atuh aya tukang dagang teh bisa ngobrol mah atuh da bisa aya namun teu meunang bati ti mana tukang ngobrol gitu kaos pego atuh mah boga bati atuh dagang moal aya namun teu boga untung teh ngobrol ngomong manfaat tapi manfaatna manfaat dunya ngarang boga bati sok aya tah ieu barang teh nyaeta produk anu taya teh manfaatna teh kanu anu taya teh sae umpami jeung sajabana nawarkeun barang lah ngiklankeun aya namun teh barang tapi ulah make bohong iklankeun aya barang pan eta kudu make ngomong anu aya manfaatna walaupun ke dunia teu naon-naon teu dilarang sabab mungkinna oge da dunia ge keur naon keur ibadah geus hasilna ge da pake alat ayeuna ibadah teh mun pi dunyaeun lain ngomong pi akhirateun lain ngomong pi akhirateun mah ngaji maca Quran wiridan gitu murukan ngapalkeun maca salawat teh ngomong anu manfaat ngomong agama ngomong akhirat ayo urang mah dirasa-rasa teh jadi duit teu jadi ganya teta ngulang teta jadi kieu lamun urang ngobrol aing ieu aya namun tapi duiteun atawa ke akhirateun gitu-gitu tah mun pi duiteun lain teh anggeus meningkeun ayeuna Quran meningkeun maca salawat kubu-kubu nah lamun ieu abdi teh bade nawiskeun ayeuna barang nawiskeun barang kebenaran urang butuh barang dek ngajual naon aya nu ngajual motor sabaya ngajual tok we sok ngobrol ayeuna da aya manfaatna urang aya derek paling motor beureuh ayeuna kudu hati-hati motorna kaluaran tahun sabaraha merek ayeuna kumayan terus pek eta mah ngobrol pek ayeuna eta mah ngobrol tah geus beres geus ayeuna puas teh aya kejangalan mun ayeuna mun teh wani meureun sok tapi urang teh aya pek nawar ayeuna mun kada meunang nawar ayeuna ge jeung saterusna tah eta teh aya manfaat kitu teh padahal eta teh dunya teu naon nu dilarang mah nyaeta nu dunya lain nu akhirat lain ya teh nu tadi teh jadi ganjaran teu jadi duit jadi ayo waktu ka mana 2 jam tadi kabuangna teh ya teh aya namun teman teu naon teh aya namun teman teu jadi duit kitu kejadian namun teu jadi duit ieu mah abdi mah aya namun teu naon ieu mah pedah aya namun tama kebenaran keur lapar tuluy aya subhan sabab lamun teu bari ngobrol aya namun teu taradek nyuguhan manehna opek atuh balik-balik teh sebuah betul ulah ayeuna polos pisan gitu aya polos pisan ya dunia ayeuna lain ya teh ayeuna akhirat lain aya ngobrol saeuting jemput ngobrolna saeuting jemput lebar aya namun teu eta lebar wakul lima layani jeung sakur perkara anu teu mere harti teu mere faedah ka anjeun junjunan pernah ngadawukeun dawahanana min husni islamil mar'i tina sebagian anu bagus islamna baik keislaman seseorang tarkuhu malayani di mana-mana geus bisa ninggalkeun nu teu manfaat eta teh Islam yang baik muslim yang baik yang muslim yang baik mah kitu manfaatna tinggalkeun aya manfaatna jalankeun gitu aya namun teu baik teh faida ra'ayta nafsaka di mana-mana maneh ningali kana diri sorangan tollimu ila kalam lurah teret culang cileung kana obrolan wa mulaqatihim jeung kana pertemuan jelema min gari hajatin eueuh perluna urang mah itu mah resep we batu rame-rame
resep itu batur aya namun tamal rogol, resep itu batur aya namun teh curak-curak teu aya hajatna teh aya daruratna fahlam anna dzalika fudulun nu kitu disebutkeun padahal teh. Nah sebetulnya itu adalah berlebih-lebihan tegasna berlebih-lebihan teh nu teu guna nu teu manfaat. Saqahu ilaikal firaq anu pendorongna nyata ka urang teh naon waktu sare pendorongna teh karena ieu waktu sare aya namun teu manteu maca Quran aya namun teu manteu wiridan teu salat teu ngaji teu pan urang sok aya namun asa sunyi oh dia tuh ngaur aya nang ngiluan daripada aya namun tama gadog ngagayot daripada aya namun tanang aya namun teh gadog padahal aya namun tam itu mah teu aya guna teh manfaatna mun kana kieu mun kana aya namun teh sare lumayan we aya pake sare mah engke tempo ngaji ya tuh halus kan aya namun teh sare beureun kana naon mun kana itu jadi naon geus capek, geus ripuh, geus ngobrol, tempo ayeuna ngaji, lem tunu, lem lieur, kita benar. Ada temu kalau kaya namun temata, matak ninggalkeun kewajiban, matak ninggalkeun ibadah, begitu. Faidah lajim tal ibadah wajatna, di mana-mana matuh anjeun dina ibadah, engke bakal papagih, bakal malihan karena manisna munajat paduaan jeung Allah. Jadi masing saumur umur oge urang moal papangih jeung ngeunah maca Quran moal. Aya-ayana prinsip nak kitu mah teu kauf batur anyangan batur anu batur ngobrol. Teu kauf aya namun tamacang jeung aya namun tarangan eta, nyangan aya namun tambabaturan asa batur ngobrol teh asa aya kareueung jeung sabangsana. Di mana-mana prinsip nama si kitu keneh moal bisa ngasahat ngeunahna wiridan, ngeunahna maca Quran, ngeunahna maca salawat. Di mana-mana aya namun tamah papayah jeung babaturan asa ngeunah, asa geunah padahal ngobrol naon eta. Jadi dilatih kieu teh aya maca Quran teh aya kitu ngeunah. Da urang pangna aya namun teh maca Quran teh teu ngarasakeun nya. Teu ngarasakeun ngeunah gitu. Apangna urang mung gitu, mung maca Quran, teu karasa naon. Teu karasa aya namun teu nikmat gitu. Apangna urang mung teh, sager aya namun teu kana dahar, aya geus nyaho mah ngeunahna. Entong dahar ada hayang gitu. Nah hayang karasa seger aya namun teu lamun geus aya namun teu dahar mah. Jag-jag aya geus aya namun teu dahar mah, matak dicarek-carek aya kana dahar mah naon. Hayang deui ayeuna bari geus oge. Ningali nulis kena hayang deui teu lainkeun ayeuna mun teu puas da geus karasa teh coba lamun ayeuna mun teu kana maca Quran nyata da can karasa nu karasa mah ripuh eungna peura atuh ayeuna mun teu mah di asaman aya Quran boro-boro ayeuna geus tamat ting acan ayeuna teh nya seuseut ayeuna kana maca Quran seuseut kana maca salawat seuseut ayeuna mun teu kana maca salawat meni hese geuning disadar teh nya aya mah ningali ibu-ibu teu kitu bapak-bapak we deh ayeuna maca salawat beres maca salawat amin al-fatihah dar eta ka mana ya teh aya soran tadi keur maca salawat eueuh aya geus maca salawat na tarik soran teh ngobrol tarik carpetan itulah enak kebodohan urang. Nah, ayeuna mun tam aing ngobrol nu teu guna, nu teu manfaat, jadi semangat, jadi segur, jadi pedasnya. Nah, ayeuna mun tam aing maca salawat ayeuna loba dikaluarkeun teh sorat teh jauh jeung babari capek we deh. Jeung babari capek we, garasa ayeuna mun teu tingalikeun dina dieu-dieuan. Bapak-bapak beres Al-Fatihah cenah. Rame biasa ngobrol, aya tadi ka mana sorana teh keur maca salawat. Aya tadi ayeuna mun teu keur dikir ka mana sorana hareuk sorana. Itulah ieu mun teu mah urang tuh nyaho-nyaho sadar-sadar air atuh saimbang-saimbang mun patarik-tarik dina ngobrol patarik-tarik aya mun mah dina ngobrol mun pas semangat dina ngobrol nu
gunana walaupun teu neraka gitulah teu neraka atuh maca salawat ge sarua atuh dikir ge sarua ai kitu mah menyolok teuing atuh da ai ngobrol tarik maca salawat atuh sarua bet ngobrol wae sok ayeuna semangat bet ngobrol oge sok tarik komo kitu rada dikanyakeun komo maca salawat we da ieu mah deuk nyebut rasul komo ayeuna zikir mah da ieu mah deuk ngagung-ngagung Allah atuh sarua kitu ayo urang ayeuna mun teh nya tadi balikeun kitu tah ibu-ibu tah malikeun ibu-ibu dihayu-hayu ga ya no dipancing-pancing anggar dapat temangan dipancing-pancing di ngeunah-ngeunah no anggar aya namun teh itulah aya namun teh urang karena can nyaho can ngarasakeun ngeunahna munajat jeung urang nyaeta can ngarasakeun nyaeta betahna ieu ngobrol jeung Allah Subhanahu wa taala lamun hayang ngasaan ngeunahna maca Quran hayang ngasaan ngeunahna salat hayang ngasaan ngeunahna wiridan eusi waktuna ku ibadah di mana-mana aya namun teu neueuh gunana buru-buru kita diajar gitu ieu manfaatna buru-buru aya namun teu ngelok buru-buru mundur coba aya lah saeutik-saeutik jadi ieu aya namun teu kasrep eta waktu-waktu urang eta dipake ayeuna teu ngobrol teu tuluy aya namun telunggah-linggah teu eta sehingga lamun aya namun dar kana ibarat teh hanya sebatas memaksakan bukan menikmati ari kitu mah pan lain memaksakan no menikmati aya nu ngeunah urang teu dahar ngeunah dieureunkeun kira-kira no nyaman maca Quran keur geunah-geunah tuluy diganggu tina eureun amak nu geus keur salat keur geunah-geunah tina eureun salat amak ayeuna keur geunah-geunah ieu teh jiga urang keur geunah dahar teh keur geunah ngobrol sakaganggu kumaha atuh lamun ayeuna mun teh ieu dahar minum sare jeung sajabana pake di bejaan ayeuna mun teh mah dihari ke di bejaan dihari ngan dia terus ayeuna mun teh mah urang terus keuneuhan ieu jadi lamun jelema waktu-waktuna beak dipake ayeuna mun teh ibadah teu aya waktu anu kabuang ngaranna mulajamah faida lajinta al-ibad matu anggar ibadah wajah halawatan munajat engke bakal ngarasaan ngeunahna amisna munajat paduaan jeung Allah wasta nasta jeung bakal ngarasaan betah heueuh jauh-jauhan di kitabillah jeung Quran kitabullah wastagol ta'anil khalqi jauh we ieu mah jadi tegenah doang ngariung teh tegenah obrol teh asa ayeuna ripuh asa capek asa ayeuna mun teh rugi lamun obrol teh wasal hasta min subatin ieu asa gelisah lamun ayeuna mun teh ruang riuh ayeuna jeung batur ngobrol jeung batur nu teh aya gunana teh bersama ayeuna kitu diajar ngahemat waktu eta mun tadi nama lolobana itu waktu tetepu ayeuna geser setting pake ayeuna saware mun atuh 50% ulah 50% heulanan tadi teh ada urang merasa pengen ngobrol can bisa jol ayeuna lepas langsung langsung baiklah ayeuna 50% heula kitu ayeuna mun kurangan gitu ulah sekaligus mah bisa oke nuntut geus ayeuna mun teh kitu bisa we ninggalkeun waktu nyaeta anu tersita jadi kamu mau ayeuna kasita karek teori ya jadi ayeuna praktekna silakan masing-masing silakan ieu mah karek nyaritakeun teori li annaka intartaha kadzalika sirta bahagia sabab lamun anjeun masih keneh nyaeta ninggalkeun anu tadi teh waktu masih keneh ayeuna mun tama dipake dahar ngobrol modal sare
lain ayeuna mun tadi perhitungkeun aya waktu orang tadi pakai ibadah lain nu kieu teh jadi ganjaran atau teh jadi akhirat teh eta teh sirta kalbah tinggal panca kaki kadomba kaki naon gitu. Da domba ge sarua nyatu gitu geus aya namun teh bere nyatu jepek geus kitu tarojol bikan oke tak kita sakelas jeung eta lamun aya naon sakelas jeung eta percis we naon ngalah duit tuluy aya namun memori jajan geus kitu dahar muri aya namun salenu teu dahar geus kitu tuluy hees geus kitu ngaceng si eta numpakan naon deui heungeuh si eta terus eta aya namun pandoma gitu pas doma kayak gitu dan doma main antara mikiran sholat aing jadi mikir jadi mau diadu we gitu mun saya aya namun talawana mun saya namun sama aya lawana diadu eta kalbahaji supaya aya namun teu kitu maka kudu make perhitungan Mahitungna keur bae aduh moho ieu teh pana ieu namun teu ingat ceuk tadi oge bahwa ieu namun tama ulah la tatrukan nafaktan sudan ulah biarkan sia-sia karek ingat teh kayak geus ingat eta ingat mah teh ngan kudu aya mikir aya namun tama saeutik bari aya naon kok nya dilayat teh ngobrol teh padahal tinggal urang ka mana ulah kana sare aya nu teh laana gitu tadi teh naon malahanan aya nu teh ulama mah eta teh eta dikiparatan aing dengan gantian tadi ngobrol saja teh ngobrol ngalir judul gunana anu digantian kumaha kurang saja kira-kira teh bisa gitu mah ngagantian tadi gitu nu kapikeun nu kabuat urang mah paling geus gitu ngobrol geus capek wah diobrolkeun balik hees eta punya tadi teh gitu aya namun teman sirta kalbahaji ya aya namun teh gane aya namun teh berkah gane aya namun teh maya aya namun teh berkah nah urang aya namun teh tina nyalalajo para ulama-ulama anu saleh aya namun teh anu saperpikir anu saleh anu saperti la tadri ma tastagilu bihi fayan qad aktaru awqat jadaya secara orang tanpa tidak sadar orang kasibukeun katumpul ku waktu-waktu anu mana waktu eta doian tersita kasia-sia tidak ada guna iraha aya namun tama karasa aya narugina nya karasa rugina mah entong aya namun tadi akhirat dah pasti aya di akhirat mah boro-boro mangjang ya da mesti aya samin oge wah matoa pan di antara na eta nyeri hate na kenu di akhirat teh lain aya namun tematina dosa-dosa teh da perlu dia dosa mah jadi siksa ieu mah nyeri hate teh nyeri hate hanya ka aya disiksa pan nyeri hate eta mah disiksa mah ieu mah lain aya namun taripu nyeri hate di antarana anu pang nyeri-nyerina hate engke di surga keun ahli surga aya waktu anu tersita eta teh pang nyeri-nyerina lain disiksa atau disiksa mah surga aya waktu anu kapikeun aya waktu anu kapikeun tinggal aya namun dina tafsir tinggal aya dina iya geus aya dina iya oke nyeri teh luar biasa gitu lain nyeri ku dosa eta mah nyeri ku waktu nyari aya namun teh waktu anu naon anu kapikeun aing aya namun teh haritanya dipake mata Quran mun dipake zikir mun dipake salat beureun ieu teh aya namun teh surga teh jadi bidadari jadi makanan anu arena jadi minuman anu arena jadi hiburan anu aya namun teh mata genah gitu cenah aya namun teh di akhirat teh sabab sakur-sakur saban-saban nafas di antara aya nafas teh jauharun modal mutiara utama mutiara anu paling berharga laki matalahu anu moal aya hargana cing lamun aya hargana
meuli napas wade lah manawi aya bade ngical ayeuna napas tegaduh abdi tegaduh kae lamun urang deuk maot meuli deui pan aya napas teh eureun aya namun teu maot mah gitu lamun aya mulian meuli keur tambahan laki mata jadi aya namun tama intan mutiara berlian anu tidak ada hargana lamun dek meuli teh moal aya jualan wa idza fata di mana-mana hilang begitu saja lah udah laku moal bisa kembali deui napas anu geus kahanguskeun dek bisa diulang deui balik deui ka hareup la ada lahu payang bagi Allah taqra illa bi jadatil maka perlu orang kudu ulah atau ulah bunga waktu orang terkecuali nyata lamun dina waktu eta teh bi jadatil dipake nambahan ilmu atau waktu eta dipake nambahan amal soleh geus alhamdulillah kudu atoh tadi aya namun temu urang tadi tehnya waktu teh saja dipake naon dipake mata urang alhamdulillah nun Gusti nu tadi tajam teh teu kabuang ku abdi teh nu tadi teh teu kapicieun ku abdi teh alhamdulillah tadi saja aya dipake naon dipake ngaji alhamdulillah Gusti abdi aya namun tambah jadi sabab tambah ilmu tina waktu saja teh sabab di mana-mana anugerah dari paparinkeun ka urang ka Allah di mana-mana nikmat anu dipaparinkeun ka Allah ka urang eta teh sambut ku kabungah Allah Subhanahu wa taala ngadawkeun qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fawidzalika fa yafrahu kudu aya atau urang lain ujung beda deui ayeuna caritana lain takabur mah ieu mah atoh hate ka Gusti nuhun Gusti tadi abdi waktu ku Gusti dipamparin ayeuna kamampuan di amal ibadah atau hate alhamdulillah gitu kumaha lamun sare kumaha lamun dahar tegasna barang-barang anu wenang sementara tadi teh kudu dibeakeun waktu teh dipake ibadah atau belum lain kieu wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan bil khairi masubila watasiru yang bakal jadi naon awqatul mubahi pirang-pirang waktu anu wenang nu diwenangkeun biniyatin kuniat waktu-waktu anu dipake wenang biniyatin kuniat eta masrufatan kudu dipengkolkeun fil khairi kana niat anu alus pasu mangka kudu eling anjeun bila tila kalawan teu lalawara taya teh nyaeta seolah-olah ngajawab persoalan anu tadi kieu kumaha bisa bukti kumaha bisa terjadi kumaha mampuna urang kudu ngagunakeun sakabeh waktu kudu dipake ibadah pan meureun kudu aya sakean pan meureun kudu aya usahaan kudu aya ngaladuitan kudu aya kasaban pan meureun kudu aya kawinan pan meureun kudu aya nginuman jeung saterusna maka di dia dijawab lamun waktu-waktu urang dipake kana perkara anu wenang dipake ngaladuit usaha dipake dagang dipake sare dipake kawin dipake dahar eta teh nyaeta barang-barang anu mubah nu dieu teh sare wenang mubah dahar wenang mubah nginum mubah kawin mubah usaha
wah tah urang teh mangka carana sangkan menang nilai ibadah niatan kalawan niat anu hade make niat nyata niat anu halus contohna dawuhan ayeuna Syekh Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu lakin ida nawa bi aqlil qawi atillahi lahu maqad nubi. Jadi di mana-mana orang ayeuna mun tadahar niatan daharna eta ngarah jajak ibadah. Ngarah kuat ibadah, ngarah jongjon ibadah. Keun ayeuna mun teu kuat kana dahareun oge. Pan ayeuna mun urang teh nya meusing ayeuna teu wareg dahar mesakan duit mesakan jadi naon jadi tenang gitu ieu mah teu dahar geus ngan di mana-mana ieu karasa dicabak teh kandel jago suwe gitu ngarah kitu gitu ngarah ari nyepeng duit mah kitu tah naon ya teh rada husu meusan dan henteu ayeuna curang cileunting teu rumpang ripeng teh gitu ngarah diajak berjamaah teh ari mah karasa dikenal siapa betul tangarah ayeuna mun teh kuat ibadah teh lain kudu wareg wae da malah ayeuna mun teh wareg mah ya teh sabenerna mah lain kuat kalau jadi lulus akang mah sok ayeuna mun teh di bulan puasa eta sok ngarasakeun kieu tapi ka kamari mah teh dikaampeun ngajungka deden gaeun tarawih eta teh can dahar atawa geus dahar aya kamu karasa geus dahar ai geus dahar teh ari umumna mah dipake dahar heula ngarah naon ternyata lain jam-jam panon peren hampir ngejongkeng tarawih teh mangadana ya kejengkang ngalengung gitu berarti ayeuna ngarah kuat ibadah teh teu mesti dahareun wae gitu tah beda jeung kieu misalkan ayeuna 10 juta insyaallah Mang Deden moal ayeuna mun terlutan tah tarawih sok katakan lain dahar mah geuning anggur gitu bari mawa duit 10 juta genah teh kumaha aya teh nya teh kumaha sok lamun urang ayeuna mun teh ini tah mawa kertas gitu kertasna aya etaan gitu aya nominalan nah nawani sok ayeuna mun asup ka toko mana wae ayeuna mun tadi dia 20 juta we nah keka ari teu mawa duit kertas cuma kertas pamanjeung toko teh aduh trauma pamanjeung dagang teh no trauma dina tuh ayeuna mah padahal kertasnya kan nah abad kitunya matak ayeuna mun teh ubah teh pake kitu aing ngarah jong-jong ngarah kuat teh ngarah semangat teh gitu beda geuning deui ari dompet ada praktis mah teh jadi kadieu siap lah jadi kan ayo ayeuna mun teh ngaji hayo lah gitu padahal eta teh naon teu dahar loba gitu henteu sakumaha duit ngan teh daheug hate aya ieu kitu teh tah mubah teh dipake kitu mubah teh dipake kitu barang anu mubah dipake kekuatan pendorong dipake motivasi nyata karena ibadah gitu teu kudu dahar wae teu kudu dahar wae nah, ayeuna mun tamat boga ayeuna motor leutik gitu. Jalan ngaji teh jalan. Gitu jalan ya gitu. Hitung-hitung gitu. Ayeuna mun teh genah ya make motor ya pake eta teh dipake alat teh. Dipake nyaeta penyemangat kana tah di mana-mana nincak dina mubah teh kitu. Sare. Ayeuna mun tamat sare ayeuna teh naon. Jadi lain ayeuna mun tamat sakadar pedah tuluh ukur kahareup jadi kahareupna aing sare heula teh sare heula bada karasa ieu jam tarawih tuluy aya mun teu gawe ripo ngaji ngomong karasa ari can sare mah sare we niatan we tuh jadi mah ibadah padahal ayeuna nu sare keur ngala duit sare kitu kan nu sare ayeuna mun teu keur kae ngarah teu kaburangan saur sareana mah kitu keneh kitu
nu sare ayeuna keur maksiat oge da anger sarena mah nganu beda teh iya gitu tah maka nilai ibadahna lain tina sare eta tina niat eta ngaranna teh dipengkolkeun tina barang-barang tina pagar keubah dipengkolkeun kana niat hade maka eta jadi hade matak cek ayeuna saur lurus lah kumaha lahu makot nemikeun manehanana tergantung kana niatna sesuai jeung ganjaran niatna eta mun niatna niat keur salat maka sare eta teh adalah ganjaran sare keur salat gitu ganjaran ayeuna mun teh ganjaran salat lamun ayeuna sare keur ngaji berarti eta teh sare teh ganjaran naon ganjaran ngaji gitu lamun ayeuna sare ieu ngarah muke urang jadi jaga macam maka sare eta teh sare ganjaran kan kitu lah umakon duit teh tergantung niatna gitu mun niat sarena keur maca Quran berarti sare eta teh ganjaran sakur pangeunah kita ieu mun teh asal bener ulah ieu namun tama lain aya namun sama eko lain aya namun teh jadi eko gitu ma'a anna dalika la yata'ata illa budalana min fahil omai karena tuh ari kudu dipakai ibadah terus ulah dahar mungkin ari kudu dipakai ibadah terus kudu ulah minum ulah sare mah mungkin maka eta mah nyata nilai ibadah teh tina niatna lain tina pagawean eta anna dalika ya tata bisa wae sare jadi ibadah bisa wae minum jadi ibadah bisa wae nah jadi ibadah bisa wae usaha jadi ibadah tapi bil niat idil mubah karena sesuatu barang anu mubah yang qolibu eta bakal terbalik nu mubah eta bi toatan bakal terbalik jadi ibadah biha dunia ngan niat oge moal bisa ari ilmuan mah ngan niat oge moal bisa niat nu alus mun urangna kosong ilmuan terpaksa sagala oge museuna mah kana ilmu sagala oge museuna mah kahadean mah dina naon asapura aya namun teh mah jelema batur sih saya niatnya kitu ga urang teh saya niat kumaha da ayeuna ilmuan pokona mah kan baheula ayeuna mun teu boleh sempun-sempun kada jamnya masa tren teh sing ayeuna mun teh sing alumni mohon da teu kahar ayeuna mun teh mah hari tahu mah teu kahar mohon we sing saya niat ajengan ayeuna mun teh mah teu ngajelaskeun kitu sahadiah da niat mah apal-apal teh urang geus aya ilmu saeutik niat ngaji teh geuningan nu tadi we nu biasa ngadongkeun jumlah niat ngaji sada yana 7 kitu jadi lain deuk neangan naon lain deuk neangan dahareun lain deuk neangan duit lain deuk neangan aya namun teh mah amplop lain deuk aya namun teh mah iklan ieu gaya aya namun teh mah ilmu lain deuk neangan karidang pangeran dek ngaleungitkeun kabodohan urang jeung kabodohan sakumna muslimin deuk ayeuna syukur wae tah niat hade teh niat nu alus teh ngaji teh kitu lesot ayeuna mun tina niat eta tina niat nu alus jeung lain eta ngumpul loba niatna maka ganjaran teh matak cek sampina ukuran ganjaran mah lain tina amal tapi ukuran ganjaran mah tina niat dan musik ibadah oge coba urang aya namun teh salat teh 100 rakaat teu make niat kira-kira jadi salat moal nu 100 rakaat jadi moal boro-boro aya namun teh mana mereka ada aya niat teh salat teh make niat aya salat teh kudu make niat teu nyaho kada carana niat meusing niat oge mungkin moal bener warohut make niat oge mun teu nyaho kana niatna diatur niat
Kata kakak mah tadi naon wan ari dina niat anu dipandu teh urang teh tinggal ka mana pikiran teh yuk urang aya namun teh niat sauk awe itu sama bener ada ngadarang eta nu tadi ngalamun balikan deui niatna ulah aya cukup ieu kan urang teh keur ka mana pikiran teh gitu. Jadi kudu aya namun teu musabkeun lah pikiran geus berbicara niat mah di mana-mana aya namun tiap bari aya namun teh eta nya abdi niat awe itu sama bolehna ada dari sayron dan ada sama kan kudu ka dieu kudu asup ka jero aya niat mah teh asup ka jero mah lain niat talapun niat aya talapun niat aya tempat niat wa talapudu biha sunnatun ai pokok anu tadi mah eta mah sunat anu tempat intina mah wa mahalluha al-qalbu dina aya namun tempat teh hiji deui wajibi anillahi wa takawasrifan ulan dimau'ala ikun mutabatilan wajib jeung kudu ngabagikeun anjeun ngabagi-bagi bi'aunillahi kalawan pitulung Gusti Allah waqtaka kana waktu anjeun wasrifan jeung kudu ngolahkeun anjeun ngagunakeun sabenerna anjeun kullan kana sakabehna bima nyaeta mengkolkeun ngagunakeun ku perkara kana perkara anu eta mah teh laikun anu layak anu pantes mutabatilan bari nyaeta manteng ka Gusti Allah Subhanahu wa taala juntung ka Gusti Allah tabatul. Tah ieu mah rek nyaritakeun cara ngabagi-bagi waktu. Lamun urang can bisa ngabagi waktu, ieu. Lamun urang can apal ngabagi waktu, ieu. Tah engke teh aya namun tamaku urangna kudu make jadwal anu tertulis. Kudu make jadwal anu tertulis. Tertulis ayeuna eta jam sakieu sok aya namun tetep baheula aya namun teh urang jam sakieu ieu jam sakieu ieu engke ayeuna asupkeun jeung ngaladuit oge jeung usaha oge jam sakieu ieu oge gitu jam sakieu sare jam sakieu udang jam sakieu salat jam sakieu wiridan jam sakieu ngaladuit jam sakieu balik tapi aya namun temah istirahat jeung ayeuna sabangsa-sabangsana. Jadi lamun can apal ngabagi-bagi waktu, cara ngabagi waktu nyaeta carana teh kieu carana teh nyaeta wasrifan kullan bima walaikun pake nyaeta anu sesuai waktu eta pake aya namun tama anu sesuai waktu eta jeung ibadah jeung kata-kata ka Allah jeung aya namun tama kegiatan anu dipikadeun Allah Subhanahu wa taala. Tuh, rici kalau aya namun tangga situ katurin naon pake. Ulang kieu aya dina waktu eta aya namun tajadal waktu ngaji, aya kenyataanana ayeuna aya di dinya aya namun ta waktuna waktu maca Quran, aya di dinya waktuna waktu duha dina tatanana. Aya kamana ieu teh waktu duha umpama catet heula geus aya namun teu dicatat geus ditulis jadwal ku sorangan we atuh ayeuna kumatur masa disiksa ayeuna urang nu deuk gawena nu nyieun jadwalna aya namun urang ge kana asa aya namun teu kabeukeun pan kudunungan asa kabeukeun kudunungan nyieun jadwal kerja terpaksa orang teh naon kabeukeut ku jadwal eta matak nyieunna nyieun ku sorangan waktuna kumaha aya namun teu make ngabagi-bagi ayeuna waktuna waktu teh aya waktu ayeuna keur Quran aya waktu ayeuna keur salat aya waktu ayeuna keur ngaji gitu jeung aya namun tamasa bangsa-bangsana
jeung sajabana aya balang kete aya namun teh waktu teh nyaeta waktu keur tafakur, waktu keur muhasabah, keur introspeksi, keur ngabaritukeun aya namun teh ieu pagawean urang kalapan urang tuh gitu. Yeun aya namun teh jadwal. Naon aya namun teh sababna pernah kudu jadwal sabab manusiawi normal. Lamun watak urang, nafsu urang sok aya sifat jenuh. Lamun urang aya namun taman dina kegiatan ibadah dina eta wungkul tah eta teh nyaeta perwatak jenuh. Sok aya namun teh urang aya Quran we terus. Salat we aya terus jenuh. Bahasa aya namun teh Arabna malal. Jadi malal teh nyata bosan. Sok aya jenuh. Jeung kaduana sok aya namun teh hoream, sok aya berat aya namun teh lamun dina satu kegiatan. Itu aya namun teh maka aya namun teh keur ngahindari kajenuhan eta dina satu warna ibadah, maka engke carana teh divariasi. Dibagi aya namun teh sesuai jeung waktu anu layak teh. Ngarah aya semangat, ngarah aya landatan gitu. Ngarah aya namun tadi barengan jeung serius, jeung dinas, jeung semangat. Jeung rasa aya namun teh sono we. Jeung rasa aya namun teh sono. Kitu tah hikmahna dibagi-bagi teh. Hikmahna dibagi-bagi teh. Urang aya namun teh pertama jam aya namun tema anu pertama nyaeta tina mulai subuh. Jadi ngajadwalna tina mulai subuh. Sababan aya namun temu subuh mah ieu keur sare, manya keur sare yang jadwal ibadah. Nyawa-nyawa acan aya namun teh jadi mulai tina udang sare nyieun jadwal anu pertama na tidinya. Tina udang ayeuna sare. Ira ayeuna udang sare teh subuh minimal nyata udang sare teh subuh. Fa idza bada fajrun kasoli taqasuha muhada biron dikiraatin faida bada di mana-mana di tembok naon fajrun nyata fajar tegasna subuh fasoli mangkaprak salat anjeun takhusuan bari khusus salatna mutadabbiran bari ngalenyepan karena bacaan-bacaan karena gerakan-gerakan likiraatin bari ngalenyepan karena bacaan-bacaan salatna wa mukamilan jeung deui nyata nyempurnakeun syaratna rukunna gitu pasunatanana tah kitu. Jadi aya namun tangga bagi-bagi waktu teh karana nyata di mana-mana geus datang waktu subuh fajar teh sok aya namun tema salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Eta kene salat sunat fajar teh salat sunat subuh, salat sunat subuh teh salat sunat fajar. Ngan bahasana ibaratna aya fajri aya subuh. Lamun salat sunat subuh teh usolli sunatal fajri, usolli sunatal subuh. Eta kene geus aya namun teh dicaritakeun di dieu mah nya pokona mah geus salat sunat euy ayeuna salat fardu. Adapun aya namun teh lamun ieu dina waktu anu awal di antara waktu salat sunat kana salat aya namun teh fardu teh eta teh aya wirid-wirid anu mustajab. Aya doa-doa nyata mustajab dirinya. Nah, mun can apa nah ngene naon abdi teh da ieu teh sok lami ngantos santina tos salat sunat subuh teh kana berjamaah teh maca naon wiridan naon gitu.
Tadi orang tanyangan kamu ada baheula aya ti guru tong sieun barangsa ingatkan dewe di antara salat sunat subuh kana salat paduna ti cek kepala tong sieun barangsa mangga aya nomor teman kelawat subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullahaladzim gitu. Eta teh aya namun tama 100 aya cikal mah baheula aya namun dari barjamahkeun ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali sabenerna mah eta teh minimal eta we macain eta 10 menit karunya nu rarusuh. Jadi ulah ieu namun terlalu khusyuk teh, ulah terlalu naon. Ayeuna kieu bisa aya namun tamun salat teh sanes hoyong berjamaah atuh naon lami teuing kaya ayeuna tukang hees atuh da urang ge. Lamun teu tukang hees urang ge tukang aya namun barang hakan gitu, geus sedang minimal waktu 10 menit atau 15 menit. Keur maca eta teh ya ya qayyum la ilaha illa anta tabulu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa atubu ilaihi 100 la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 geus aya namun temakoman. Tah kitu geus aya namun tama salat paduna sing alus sing wusu wusu teh khusus tadi antarana anu ngadorong kana khusus teh menunjang kana khusus teh ngarti heula nu dibaca ngarti heula kana bacaan memeh diasupkeun kana hate teh ieu teh ayeuna kuatak teh kapikir aya Allahu akbar wae mah meureun nyahonya hartina Allah Maha Agung mun asupkeun agungna Gusti Allah teh teundeun dina atinya. Jadi agungna Gusti Allah teh nyata aya namun teu moal aya anu pantos di pikiran salian di mikiran Gusti Allah. Moal aya anu pantos di pikabitah di pikahayang buruhanana pahalana iwati ayeuna pahala buruhan teh Allah. Ayo urang kira-kira lamun aya geus Allahu Akbar sok ingat ka ditu ka dieu tara. Datang orang yang sarua eta teh hartina kieu aya perkara anu leuwih penting nu aya di makhluk eta teh hartina teh jadi pikiran orang pangna aya namun tempat terkecoh ku mikiran ayeuna salian teh Allah pankeur salat eta teh dina hate teh itu leuwih penting itu leuwih agung padahal aya eta mah bieu kumaha Allah Akbar mah gitu. Nah, ya mikiran lain salah satu penyebabna eta. Jadi aya anu leuwih penting tibatan mikiran Allah gitu. Tibatan aya namun tama urang boga rasa madep ka Allah. Nah, menjeleungit jadi madep ka kitu ati teh salah satuna matak di dieu make mutakhasiat teh mutadabbiran lenyepang bacaanana. Aitina Allahu Akbar kabira kan itu ngerti teu apa teu Allahu Akbar kabira walhamdulillah doa kita gitu apa teu maknana gitu hartina apa teu tah mun teu apa teh mun deuk-leukeun kapan deuk disetelkeun jeung ati gitu deuk disetelkeun nya hate abdi mah hayang apal terjemahna hartina doa iftitah papai da baheula mengaji nak kitu baheula mah nini aki-aki ge pan lain ayeuna santri mah abdi teh aya namun teu hayang terang da ieu teh aya namun teh narore teh Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira jadi saperna naon beres anjeunna teh hartina Allahumma Gusti Allah Akbar mah eta mah hayang agung kabiron kalawan maha agung anu sabenerna anu salasna terus wajah jeung kaitu terus dihartikeun bari aya namun teu diapalkeun geus diapalkeun terus dipake da aya nama aduh ieu jamaah dipanguliskeun dipangsundakeun tarima
Cul. Jadi ayeuna mun teh menang capek teh ajengan teh nya mubadir gitu ya. Nah, karena ayeuna mun teh Muhammad tidak tahu berterima kasih ajengan mah meuning ayeuna mun teh menang nyengsar-nyengsarkeun nulis no keur nyunakeun supaya ieu umat teh nyaho kana hartina teu dipake aya geus ayeuna bagikeun abi tah kabagean ti paparoh mas kabagean teh aya geus kabagean lain dibaca lain dihafalkeun nya teuleun we gitu. Itulah ayeuna kalakuan mat ayeuna mun teu ayeuna teh saperti kitu baca tenaga kitu ayeuna mun tala nyepat bacaan fi sholatika geus CPR urang sakitu. Jadi lamun hayang bisa husuk salah satu sababna salah satu carana salah satu teknisna hayang ayeuna husuk dina salat nyata nyaho kana makna nu dibaca gitu ulana. Kira-kira ayeuna geus kan? Geus kan? Urang apal gitu. Apal kana makna anu dibaca. Setiap anu dibaca urang di salat teh apal gitu artina. Gitu teh. Apal teh? Nah tadi Allahu Akbar kabira kata Rasulullah Fatihahna apa tapi ka ayeuna mun tama sujudna apa tapi ka robik tiliwat dipayu gitu jagonya atas pasikeun robik tili warhamni wajibun jeung saterusna eta teh ngarah khusu ngarah khusu lenyapan ayeuna maknana mukmilan sampurnakeun kumaha ayeuna mun tama nyampurnakeun salat jeung pasunatanana jeung sunat hayat jeung sunat amanna jeung adab-adabna jeung ayeuna mun tama naon husuk lamun urang can bisa husuk khusuan heula lamun can bisa husuk nyata khusuan heula khusuan mah kieu we sirah tungkulkeun khusuan anggota badan cicingkeun babacaan sing betes sabenerna mah ayeuna can dijamin khusyuk teh ngan lumayan we naon khusyuan kitu teh tah jadi lamun urang can bisa khusyuk beneran naon khusyuan carana kieu cicing anggota badan dina salat teu moyeng tong luak lehok gitu pasehkeun sing bentes baba tungkulkeun sirahna kana eta teh khusuan memeh urang bisa khusu bener kitu heula salat yang teh eta kieu wae eta cokor teh dek aja dong ayeuna mun teu salat atuh 3 kali batal ayeuna mun teu kitu lengak ayeuna awak lengak haru lengak gitu kalau makan ini ya namun tersatu itu batal boro-boro ayeuna ke mata kusuna gitu cicingkeun heula anggota badan saila ayeuna mun teu salat dina tempatna geus kitu sing bentes babacaanana sing jelas sirah ngatungkulkeun kana eta teh khusuan kayak khusu beneran kudu ngaji deui gitu khusuknya anama kudu eta mah dina rara khusuan takhasuk ngaranna maksakeun dipaksa-paksa aya nu minta mahusuk wajhat litah durofi sholati kakol baka lituh dirofi sholati kakol baka wallahu a'lam bishawab.